Aib Rosidi. Aib Rosidi mangrupikeun panulis sareng panulis serbaguna. Anjeunna dibabarkeun di Jatiwangi, Cirebon, Jawa Barat 31 Januari 1878. Aib nikah ka Fatimah dina yuswa 17 tahun, tepatna tanggal genep Agustus 1855. Aib Rosidi teh jalma nu teu weuleh nyalira ku pagawean. Tahun 1871 sampai 1880 anjeunna mingpin Penerbit Pustaka Jaya Dunia. Waktu eta hirupna basajan pisan, malah bisa disebutkeun kakurangan. Nangning eta mangrupikeun pecut pikeun anjeunna ningkatkeun taraf hirupna. Pamustunganana manehna bisa sukses mekarkeun karirna dina widang seni sastra, basa sastra Indonesia, basa sastra Sunda dina widang penerbitan, jeung dina widang ilmu pangawuruh basa Indonesia. Anjeunna tokoh dina sagala widang anu alit keneh upami dibandingkan sareng tokoh-tokoh sastra Sunda zaman harita.